Billahi minasyaitonir rajim. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. Allahu a'lamu bi muradih. La yazalu bunyanuhum gingsir opo bangunanane alladzi banaw kang ngabangun ya alladzina kabehing ladzi ribatan iku dadi kamangmangan syak tegese kabangwangan fi qulubihim ing dalam pirang-pirang atine alladzina illa anta qata ingin larima pegatan fasilat tegese larima pegat qulubuhum apa pirang-pirang atine alladzina bi ayamutu kalawan yen tah mati alladzina kabeh wallahu lan utawi Gusti Allah alim iku kang maha uning bi khalqihi kalawan makhluk Allah hakimun tur kang bijaksana fi samihi dalam dadamelan Allah bihim kalawan khalqi bihim kalawan lanjutan tina ayat anu kamari Masjid Diror teh titah dirubuhkeun ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirubuhkeunlah sesuai jeung perintah Kangjeng kabar. Masjid tinggal masjid. Ari ngabahayakeun mah rubuhkeun. Ulah asa-asa masjid tinggal masjid. Aingan sakadar dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Disebut masjid diror gabahayakeun, hancurkeun. Ulah sieun-sieun masjid tinggal masjid. Dalam penghancuran Masjid Diror teh kapan masyarakat teh bertanya-tanya terutama para kaum munafikin nganaha-naha dina lisanna. Nah eta Muhammad make jeung ngaruksak masjid pan manehanana nu ditanyain masjid tetapi manehanana nu ngahancurkeun masjid. Nanahonan eta Muhammad atuh deuk kumaha lagana jeung laguna eta Muhammad ongkoh ditanyain masjid tapi geuning dihancurkeun tuh. Hah? Kumaha? Aya sawarehna masyarakat Madinah ge sami baecak masyarakat teh ke heula aya naon ieu Muhammad teh aya naon ieu Muhammad teh geuning masjid teh make jeung dihancurkeun sawareh manusia ngomong meureun manan kitu ge masjid teh teu bagus sawarehna deui mah maknya aya masjid teu bagus sawarehna deui mah kok make nganahan-naha tah ieu baheula teh ketika teu garti kitu bae. Gitulah
para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di payunan urang tamu urang ti Mesir parantos aya nu ti Madinah mah can aya informasi aya waya datos aya urang kupingkeun ieu namina Syekh Habib Toha bin Mahdi Ar-Rifa' Tajimna Haji Aang Munawar sadajana urang kupingkeun heula munaya Qori Haji Badrus Salam walau ayatan dipersilakan